wa antakuna jeung yen kudu kabuktosan anjeun eta nadipal malbasi anu bersih anggoanana salajengna tina sapalina adab tata krama ziarah teh kedah nganggo acuk anu suci nya anu suci sinjang lancingan acuk kaos kopea nu saruci sadayana lamun teh mah istri sami bade jarah tudung acuk sinjang jeung nu sanesna kedah saruci nah kumaha ieu mah anu men gitu nya istri mah berarti teu kaayaan suci nya saena teh keng jarah anu men mah kitu nya da kaayaan aya najis rupina getih anu balaliji tina kemem gitu nah itu ieu mah lamun istrina nuju suci bade jarah tah wanana kudu suci kalebetkeun salirana kedah suci kitu nya hasanal hayati tur anu sae pertingkahna tur kedah sae tingkah laku dina bab jarah di tempat jarah teh kudu ngajaga adab ngajaga sopan santun itunya ari santri masuk pirajeunannya hoyong ocon jeung rerencangan teh komo deui aya nu nunutan gini payuneun gigir atawa dipengker teh supaya ngaheureuyan teu kengeng itu kedah jaga tingkah paripolah dah anu di jarahan mah terangeun ka urang gitu nah ngabandungan kana kalakuan urang nalika nuju jarah ka anjeunna sauk kitu urang kudu nemongkeun sopan santun nah di tempat jarah bila mana kitu sami mah sareng ngahormati anu di jarahanna salajengna wa tajlisa sareng yen kudu calik anjeun fil makani laiqi dina tempat anu pantas teras tina sapalina adab tata krama jarah teh dina bab caliknya kedah calik di tempat anu pantas anu layak kita dalam artian calik teh raoseun bade sakedap bade lami ge ku sabraoseun calikna itu jarah teh karaos gitu nikmatna teh nah matak geningan di tempat wali emahnya tempat ulama di jami-jami anu saroleh mah ada aya kateranganan ngahormat ngahargaan kana kamuliaan aranjeunna sehingga dikengengkeun bangunan makamna teh dibangun gitu nya termasuk fasilitas kanggo anu bade jarahna supados genah tumaninah gitu nu jarah teh dengan aya sasaungan walaupun makam wali nama teu ditiungan kanggo nu jarahna we gitu teh saya siga kitu nya model di Limbangan yang dalam Samsud di Sejapar Sodiknya nah kanggo nu jarahna mah ayeuna mah kapungkur teu aya ngau bale geuning aku papan salajengna di kentengan ari makam wali nama Sejapar Sodik nama geuningan terbuka we ungkul di halangan ku pagar gini gigir-gigirna da walina hoyong kitu anapun kanggo anu jarahna mah gitu ayeuna ka dieu nya di balean nya supados tumaninah supados sangku genah komo musim hujan gitu kapan teu aya kaungiuhan atuh di Gunung Haruman mah lamun hujan bade ka mana nya paling ge ka pos bade alit gitu nu jarah sakitu seueur wae gitu. Nah janten ku di balean di tiungan mah
kanggo anu jarahna hujan oge tiasa teras-terasan tawasul bertahan iman satos jarahna di dinya. Itu nya. Nah. Nah, kalau betul urang jarah kanu sanes. Bok bilih di pangjarahan teh teu aya kanggo tempat calik atuh nyanak sajadah nya. Nyanak karpet, nyanak dus ini. Kau amparan urang supados tiasa calik. Janten tahlil ngaos yasin teh pan lami ari calik mah pan masing sireumeun nya. Moal cangkel bujur, moal cangkel tuus. Awas teh. Sabab teu sadayana tempat jarah kanggo anu jarah teh aya fasilitasna. Sotos di pasir miri-mirinya di Mamatangsi ini nya. Apan teu aya kanggo pangcalikan anu jarah da terbuka pan makamna. Janten nyanak dus urang teh. Jeung sajabah-sajabahna. Tos. Nah gitu. Cing raos. Nah, zaman kapungkur mah mohon. Rata-rata jarah teh sok cingogo gitu. Cingogo jarah teh nya. Sok cingogo. Cingogo mah anu sehat mah teu nanaon nu kiat ieu nu kaparengan darah tinggi. Nya gaduh panyawa traumatik ini cangkeng. Moal kiat teh bisa kitu. Nyanak alat kanggo calik supados geunah jarah. Salajengna pala tataqaddama mangka ulah mayunan anjeun alaman kajama huwa anu ari man eta akbaru langkung sepuh langkung kolot min katibatan anjeun apanesinan yuswana aurut batan atau martabatna. Salajengna tina sapalina adab tata krama jarah teh nu kedah kurang diperhatoskeun. Ulah kumawantun mayunan kajami anu yuswana langkung sepuh daripada urang atawa langkung luhur martabatna daripada urang. Model guru gitu jarah jeung guru. Ulah kumawantun mayunan. Itu. Atawa langkung sepuh yuswana model jeung sepuh-sepuh gitu nya. Da urang budak ngora lah di tukang we. Kolot sina dipayun. Itu ngaping gitu. Bisi kolot mapahna mopo. Tah urang dipengker